rahimahullahu ta'ala wa nafa'na min ulumihi wa barakatihi wa syafa'atihi wa karamatihi wa ma'unatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-hikayatul ula ari carita anu kahiji jo ageng ting ieu na ehona. Al-hikayatul ula ari carita anu kahiji alitan saalit ehona fi afdoliyati ahlil ilmi eta tetep dina mertelakeun kautamaan jalmi anu ahli ilmu. Fi afdoliyati ahli ilmi eta tetep dina mertelakeun kautamaanana ahli ilmu. Fi afdoliyati ahli ilmi eta tetep dina mertelakeun kautamaanana ahli ilmu. Wa husni khotimatihi jeung alus tungtungna itu ahli ilmi. Wa husni khotimatihi jeung alus tungtungna itu ahli ilmi. Husnul khotimah tulis dina buku Ramadan judulna ini adalah cerita pertama, kisah pertama tentang keutamaan ahli ilmu, tentang keutamaan ahli ilmu dan husnul khotimahnya ahli ilmu, alus tungtungna ahli ilmu. Tah ieu pasal teh ngajelaskeun eta, ngajelaskeun kautamaan jadi ahli ilmu. Kudu hoyong sadayana jadi ahli ilmu. Kisah yang pertama, wahukia jeung dicaritakeun. Wahukia jeung dicaritakeun. Naon ana ba'don nasi sayaqtosna sawareh ti manusa. Naon ana ba'don nasi sayaqtosna sawareh ti manusa ikhtalafa eta geus beda-beda itu ba'du. Ikhtalafa eta geus beda itu ba'du narima beda fi syarofil alimi ngabedakeun fi syarofil alimi dina atawa tentang mulyana jalmi nu berilmu. Fi syarofil alimi dina mulyana jalmi anu berilmu al fasiki anu fasik wasarofil jahili jeung mulyana jalmi anu bodoh. Wasyarofil jahili jeung mulyana jalmi nu bodoh al abidi nu ahli ibadah itu jahil. Al abidi nu ahli ibadah itu jahil. Pakhoroja maka keluar. Pakhoroja maka keluar saha ahadun hiji jalma. Saha ahadun hiji jalma. Minhum nu tetep ti itu nas. Minhum nu tetep ti itu nas. Salah seorang jalmi keluar ingin meneliti perbedaan antara kemuliaan orang yang berilmu tapi fasik dan orang yang bodoh tapi ahli ibadah. Wadahaba jeung berangkat itu ahad. Wadahaba jeung berangkat itu ahad ila saumaatil abidi. Ila saumaatil abidi kana
tajugna jalmi nu ibadah terang tajug langgar musola kecil ila saumaatil abidi kana langgarna atanapi tajug musola alit tempat ibadah ila saumaatil abidi kana tajugna jalmi nu ibadah al jahili anu bodoh. Singka bayang caritana angkat hiji jalma teh ka tajug bolehlah taruh ceritanya tajug tersebut berada di ayeuna di naon lemur Ropik teh nah di datar kadu kan tuh aya Masjid Agung di dinya mah ayana tajug musola alit dina luhureun balong nu meunang ngadamelna tina awi di belah dua luhurna kenteng nage sanes ku kenteng jika di kota tapi ku hateup nyaeta ku daun kalapa anu geus garing. Nah karo eta teh tajug aya we jalma nu keur ibadah tapi bodoh hartosna bodoh can parat ngajina bodoh keneh dah dicalik eta tajug sebut welah namina Mang Ropik jalmi anu ahli ibadah tapi masih bodoh keneh da can parat pan ngaji nah masih proses da nuju ibadah didinya di hiji langgar di hiji tajug musola alit di datar kadu di sumpingan we ku hiji jalma saha anu nalitina nyaeta saha anu nalitina Ma'ruf contohna teh hoyong naliti kadinya pakola tuluy nyarios itu ahad kasih Ma'ruf teh berangkat ka datar kadu ka lemur Ropik Ma'ruf teh pakola tuluy nyarios itu ahad saha teh Ma'ruf kade pakola tuluy nyarios itu ahad si Ma'ruf nyarios sumping ka datar kadu Ropik sujud we di dinya ya abdi cek Ma'ruf teh ka Ropik anu ahli ibadah nuju ibadah dirinya ditajug ya abdi hei hamba kuring ya abdi hei hamba kuring qabil tu narima kuring nyamar atuh si Ma'ruf teh nyamar jadi pangeran erek ngetes kasaha kasih Ropik heuh pancaritana Ropik teh jalma nu bodoh tapi hoyong we ibadah mah tah disampeurkeun we ku Ma'ruf hei hambaku cenah cek Ma'ruf hei hambaku tah kitu bahasa cek Ma'ruf teh wah ieu ya suara siapa ya itu qabil tu cek Ma'ruf teh qabil tu narima kuring dakwataka kana doa anjeun pan Ropik teh nuju salat nuju ngadua dakwataka kana doa anjeun Ropik kuring ngadenge kana doa anjeun kuring narima kana doa anjeun hoyong naon Ropik itu jika papangeranan sih ieu teh si Ma'ruf wa gopartu jeung ngahampura kuring cek Ma'ruf teh ka Ropik wa gopartu jeung ngahampura kuring laka pikun anjun Ropik dan baka kana dosa anjun Ropik anu terus-terusan ibadah tadarus ngadoa hayu we gaweuna teh tadarus ngadoa ibadah ku Ma'ruf ngan bodoh keneh can ilmuna can luhur gitu nya ilmuna can ayeuna belajar mendalam fikihna diganggu ku Ma'ruf sok hamba maneh naon maneh ibadah wae geus ku kuring dihampura cek si Ma'ruf patruk cek si Ma'ruf teh patruk maka kudu ninggalkeun anjeun patruk baka kudu ninggalkeun anjeun al ibadata kana ibadah Ropik tinggalkeun ibadah
Wastari jeung kudu istirahat anjeun. Wastari jeung kudu ngaso, basa ieu nama bahasa naon Sundana. Wastari jeung kudu ngaso anjeun, istirahat anjeun. Geus cicing eureun ibadah, geus kukuring dihampura dosa maneh, ceuk si Ma'ruf teh nya ka si Rafiq. Rafiq ngawaler. Pakola tuluy ngawaler. Pakola tuluy ngawaler saha al abidu jalmi anu ibadah teh saha? Jalmi anu ibadah teh Rafiq. Si Ma'ruf disangka pangeran ku si Rafiq. Heuh keur mada bodoh teh masih bodoh keneh teu apaleun pangeran nu kumaha. Ilahi inni arju minka hada wa inni ahmaduka wa askuruka wa abuduka min jamani kada. Ceuk si Rafiq kasih Ma'ruf, ilahi duh pangeran abdi. Ilahi duh pangeran abdi. Inni sayaktosna abdi. Inni sayaktosna abdi. Arju eta ngarep-ngarep abdi. Arju eta ngarep-ngarep abdi. Mingka ti anjeun. Mingka ti anjeun. Hada kana ieu qabil tu da'wataka ilaih. Kana ucapan Ma'ruf nu tadi. Hada kana ieu qabil tu da'wataka ilaih. Wa inni jeung sayakosna abdi. Wa inni jeung sayakosna abdi ahmadu eta muji abdi. Ahmadu eta muji abdi ka anjeun. Ka anjeun. Wa askuru jeung bersyukur abdi. Wa askuru jeung bersyukur abdi ka anjeun. Tuh cek ayeuna Rafiq, aduh alhamdulillah atuh abdi dititah istirahatna. Wa abudu jeung ibadah abdi. Wa abudu jeung ibadah abdi ka anjeun. Marupna pangeran si Ma'ruf teh. Wa abudu jeung ibadah abdi ka anjeun min jamani kada ti mimiti waktu itu. Wah, ti mimiti waktu baheula. Min jamani kada ti mimiti waktu baheula. Geus lila padahal abdi ibadah teh ayeuna pangeran kakarek sumping. Pasoro tuh kalah percaya si Ma'ruf teh pangeran. Tadi kan si Ma'ruf teh ngetes padahal mah nya si Ma'ruf teh tos tinggi ilmunya. Mah ngetes padahal mah kasih Rafiq teh titah eureun ibadah yeuh urang pangeran maneh ku urang ayeuna dihampura ceuk si Ma'ruf teh dosa maneh. Geus ayeuna mah liren ibadah teh teu kudu salat deui ceuk si Ma'ruf teh. Padahal ngetes ai ku Rafiq kalah dipercaya. Alhamdulillah tiba heula abi ngantosan anjeun pangeran nitah kieu teh. Tuh maka si Rafiq itu tersesat karena naon jahil, karena naon jahil karena bodoh. Meskipun ahli ibadah tapi bodoh maka dia akan tersesat, katipu atunya. Paham teh maksudna? Katipu padahal lain sasaha Ma'ruf teh lain pangeranana. Manya pangeran itah eureun ibadah. Pasoro maka jadi itu abid. Pasoro maka jadi itu abid. Mukhtian eta jalma anu luput anu salah. Mukhtian eta jalma anu salah. Maka Rafiq jadi orang yang salah sabab eureun ibadahna dititah ku si Ma'ruf. Wa kafiron jeung eta jadi jalma kafir. Wa kafiron jeung eta jadi jalma kafir Rafiq teh. Kafir we da teu salat deui bijahlihi. Rafiq berbuat seperti itu bijahlihi karena bodohna itu si abid. Bijahlihi karena bodohna itu si abid, karena bodoh si Rafiq. Nah inilah pentingnya ilmu. Yang kalau kita punya ilmu maka kita tidak akan tertipu. Moal naon? Moal tertipu gitu. Lamun teu boga ilmu mah ripuh atau jadi jalma bodoh mah bakal katipu. Doma ya aya carita. Doma di pasihan ayeuna emas sakeresek jeung ditawaran ku ayeuna naon namina teh rumput jukut sa truk cik nu di ala ku doma nu mana
rumput satrek jukut satrek moal ngalak emas sakerese sabab teu berilmu. Jadi ripu jalma bodoh mah sabab teu dipaparinan ilmu. Tah manusia itu sengaja oleh Allah dibedakan dengan hewan itu dengan adanya akal berpikir supaya dieusian ku ilmu supaya bisa membedakan. Nah ini pelajaran pertama, pahamnya? Jadi ulah hayang jadi jalma nu bodoh, katipu jadi kafir sih oke jadi jalma bodoh. Jadi jalma nu salah. Padahal manu tadi teh pan mah pangeran datang, mah pangeran ayeuna naon? Manya pangeran ayeuna bengepnya. Sanes, tapi pangeran itu tidak berbentuk manusia. Tapi pangeran itu tidak bisa disamakan dengan manusia. Makanya Rofik itu kurang ilmu nak meureunnan kitu jalma bodoh teh. Jadi we tersesat. Naudzubillahi min. Nah, yang kedua, Ma'ruf itu ngetes lagi. Summa dahaba. Salajengna berangkat. Saha ahadun hiji jalma. Sumada haba salajengna berangkat sa'adun hiji jalma minhum ti itu nas minhum ti itu nu tetep ti itu nas ilal pasiki ka jalma nu pasek. Ari jalma nu pasek mah teu pati beuki ibadah. Nah, jalma nu pasek mah naon teu pati beuki ibadahna jalma pasek. Al alimi ngan eta jalma nu pasek teh al alimi anu berilmu itu pasik. Al alimi anu berilmu itu pasik. Taruhlah ada seorang yang pasik yang tidak suka beribadah tapi memang dia ilmu nama ngaji nama geus parat ilmu nama tinggi. Contohlah ayeuna di daerah Cikalong deket pantai nya. Contohna disumpingan deui ku Ma'ruf teh ka mana ayeuna mah ka Cikalong nyumpingan jalma anu teu pati resep kana ibadah resepna gogoleran wae ngan memang geus parat ngajina geus pinter gitu geus moal katipu boga ilmu ngaleungit di pasantren. Paidan maka dina nalikana itu dahaba. Paidan maka dina nalikana itu dahaba. Paidan maka dina nalikana itu dahaba. Wa ari itu pasik. Wa ari itu pasik. Yasrobu eta nuju eut itu pasik. Yasrobu eta nuju eut itu pasik al-khamra kana arak. Nuju ayeuna kaleresan ngolek kolek kaleresan eta jalma nu pasik teh di sisi laut. Cuk jalma pasik teh tapi nya tapi na emutanana teh nah selalu kayak pakola maka nyarios itu ahad tuluy pakola tuluy nyarios itu ahad Ma'ruf datang ngetes ya abdi hei hambaku biasa nyamar jadi pangeran deui si Ma'ruf ya saannya ya abdi hei pangeran abdi ittaqi cek Ma'ruf teh ittaqi kasaha kaeta anu orang Cikalong nu boga ilmu halimun boga hijib halimun ittaqi kudu takwa anjeun kudu sieun anjeun cek Ma'ruf teh biasa di setelan di jubah Ma'rufnya di beno di kongkorong tasbih nganggo mawa itu jika api-api jika utusan Allah we gitu. Ya abdi hei hamba kuring ittaqi kudusiun anjeun minni ti kuring maneh kudusiun ka kuring wa ana jeung ari kuring
wa ana jeung ari kuring robbuka eta pangeran anjeun. Robbuka eta pangeran anjeun ceuk ma'ruf. Hei mane kudu sieun ka kuring sia kalah nginum wae. Kuring teh ieu pangeran anjeun ya. Astur lamun maneh sieun ka kuring, lamun maneh jadi balik takwa ka kuring, jadi taubat kembali ka kuring, asturu maka nutupan kuring. Asturu maka nutupan kuring dan baka kana dosa anjeun. Asturu maka nutupan kuring dan baka kana dosa anjeun. Sok ku kuring dihampura, sok maneh asal jadi takwa ayeuna mah. Sing rajin salat, sing rajin ibadah, sing rajin tadarus, sing rajin istighfar. Wa anta jeung ari anjeun, wa anta jeung ari anjeun la tastahi eta teu isin anjeun, la tastahi eta teu rasa isin, teu aya rasa isin anjeun minni ti kuring, minni ti kuring. Fa inni maka saya tosna kuring, fa inni maka saya tosna kuring, uridu eta ngersakeun kuring, uridu eta ngersakeun kuring, uhliku kana ngaruksak kuring, uhliku kana ngaruksak kuring ka anjeun. Lamun maneh kaira wae kalah hayeuh wae ngolek minuman anu haram, maka kukuring rek diruksak, rek dihancurkeun sehancur-hancurnya. Pasalna tuluy ngutus saha atanapi ngutus maksudna mah ngabesetkeunnya. Pasalna tuluy ngutus garis miring ngabesetkeun kieu ya muka. Saha al-alimu jalma anu berilmu, al-fasiku anu fasik. Eta anu orang Cikalong teh jalma anu berilmu tapi fasik, anti ibadah, sok kadang langsung paranas tiris adan sakali ge. Saipahu ngabesetkeun muka ngutus saipahu kana pedangna itu alim fasik. Saipahu kana pedangna itu alim fasik. Komomun geus beak bekalna kajen geuring daripada ngaji. Wa kharaja jeung kaluar itu alim fasik. Wa kharaja jeung kaluar itu alim fasik. Min makanihi tina tempatna itu alim fasik. Min makanihi tina tempatna itu alim fasik. Faqala tuluy ngomong itu alim fasik. Faqala tuluy ngomong itu alim fasik. Kasih ma'ruf teh langsung ngomong bari ngabesetkeun pedang. Ya mal'un, kasih ma'ruf teh. Ya mal'un. Hei jalma anu dilaknat. Ya mal'unu, hei jalma anu dilaknat. Ka ma'ruf teh. Hei jalma anu dilaknat, ya mal'un. Anta ari anjeun, anta ari anjeun la ta'lamu eta teu nyaho anjeun, la ta'lamu eta teu nyaho anjeun, la ta'lamu eta teu nyaho anjeun robbaka ka pangeran anjeun, robbaka ka pangeran anjeun. Nah anjeun teu apal ka pangeran anjeun. Fa inni karena saya kosna kuring, fa ini karena saya kosna kuring, u'allimu eta rek ngawurukan kuring. Tuh si ma'ruf teh kalah diwurukan. U'allimu eta rek ngawurukan, rek mere nyaho kuring ka anjeun. Robbaka ka pangeran anjeun, robbaka ka pangeran anjeun. Al-ana dina waktu ayeuna, al-ana dina waktu ayeuna. Paparro tuluy kabur, paparro tuluy kabur. Saha dalikal qailu eta jalma anu ngomong, saha dalikal qailu eta jalma anu ngomong. Fa'alima tuluy ngarti,
Fa'alima tuluy ngarti itu ahad. Fa'alima tuluy ngarti itu ahad. Bidalika kana itu qala ya mal'un. Bidalika kana itu cariosan timimiti ya mal'un ilaih. Bidalika kalawan itu cariosan ya mal'unu angkala ta'lamu rabbaka ilaih. Syarofal ilmi kana mulyana ilmu, syarofal ilmi kana mulyana ilmu wa ahlihi eta teh. Syarofal ilmi kana mulyana ilmu wa ahlihi jeung mulyana ahli ilmu. Wa ahli jeung mulyana ahli ilmu. Akhirna pas dibesetkeun pedang si Ma'ruf. Hei mal'un, hei nu dilaknat. Ma'ruf. Sia yang dibunuh. Sia teu nyaho ka pangeran sia saleresna. Lamun sia teu apa ka pangeran sia ku aing ayeuna ek dipapatahan ya. Dipapatahan bari kieu ya, bari ngaya bedog, pan mau bedog. Dikeun ka ayeuna MKK ge mau bedog. Sia ku aing dipapatahan teu apa ka pangeran kuring. Nah gitu. Maka eta si Ma'ruf langsung ngabecir kabur. Sabab sieun. Sieun ku saha? Ku eta, ku urang Cikalong anu teu pati resep ibadah tapi berilmu. Sababnya moal katib ku da eta mah lain pangeran nu datang dieu mah. Kartos teh. Jadi itu mulyana jalmi anu ngabogaan ilmu. Penting ilmu teh gitu. Moal katib ku moal pahili, moal pahili. Ayeuna lamun teu berilmu, urang ayeuna balik contohna teh nya mukim teh weni teh. Ayeuna naon namina teh angkat kana elep. Dina elep teh kan loba jalma nya eta panjalu. Tos beres tos 8 tahun di Miftal Khairna. Tos berilmu. Angkat kana elep nyanak dus eusina kitab-kitab nu diaos di dieu. Tos 5 dus seueurna kitab-kitab nu diaos di dieu salami 8 tahun. Cana. Ari dina elep kalah ku elep teh kabawa ka Subang. Pahili ari teh weni turun di Panjalu nurunkeun dus-dus saja aya dibuka teh bawang bodas, bawang beureum, parud nu itu. Tapi kulantaran teh weni tos ayeuna berilmu tidak masalah. Tapi ayeuna zaman nu bodoh. Ayeuna zaman nu bodoh nu teu dines ngajina ketika masantrenna. Ketika balik ayeuna coba lamun teh weni gambaran ayeuna teu dines ngajina. Tinggalin we ayeuna dusna teh pahili kabawa ka Subang nya padahal turunna di Panjalu kabawa ka Subang dusna pahili ai dibuka teh bawang dititah we teh weni teh jig ayeuna coba jelaskeun tentang salat kumaha tentang sagala rupa bebeuleup depan teu bisa hendak kitabna eueuh pahili teh adusna jeung naon jeung bawang tuh jadi ripuh zaman nu bodoh mah kartos teh. Nah maka lamun zaman nu berilmu mah bakal moal berat mamawa ilmu manon moal berat mamawa. Nah ini ceritanya diambil dari syarah Marokil Ubudiyah. Syarah Marokil Ubudiyah itu nyarahan karena kitab Bidayatul Bidayahna Imam Ghazali halaman 6 aya ditulis dirinya kitab eta syarah Marokil Ubudiyah ayanya di akhirna. Nah, cerita selanjutnya keutamaan tentang ilmu. Jadi tadi orang Cikalong mau teka tipu. Ya, teka tipu ayeuna amanya pangeran kieu lain pangeran urang mah lain kieu. Hari tadi jalma anu urang datar kadu katipu da bodoh. 2 waruya jeung diriwayatkeun aya geuning waruya jeung diriwayatkeun an Ma'ruf al-Karhi an Ma'rufi al-Karhi nampi ti Ma'ruf al-Karhi ulama besar Ma'ruf teh Ma'ruf al-Karhi teh an Ma'ruf al-Karhi nampi ti Ma'ruf al-Karhi annahu naon annahu nu diriwayatkeun teh naon annahu sayaqtosna itu Ma'ruf al-Karhi naon annahu sayaqtosna itu Ma'ruf al-Karhi qala eta nyarios itu Ma'ruf al-Karhi qala eta nyarios itu Ma'ruf al-Karhi lama mata dina samang-samangsana maot
atanapi pupus tilar dunya lama mata dina samang-samang sana pupus maut saha Abu Yusuf pa Abu Yusuf saha Abu Yusuf pa Abu Yusuf nama Yakub bin Ibrahim di dinya aya teu tingali dina kitab nu eta dihanapna aya teu Abu Yusuf teh Yakub nami aslina Yakub bin Ibrahim bin Habib eta ge sami ahli ayeuna ahli agama qadi imam ahli ilmu sahibu Abi Hanifah anu jadi santrina Abu Hanifah. Abu Yusuf itu merupakan santri Abu Hanifah. Sahibu Abi Hanifah anu jadi santrina Abu Hanifah. Lam yakun maka terbukti lam yakun maka terbukti minan nasi ti manusa minan nasi ti manusa minan nasi ti manusa saha ahadun salah saurang hadoro eta ngahadiran itu ahad hadoro eta ngahadiran itu ahad jana Uyandi mana teh ma kana naon perkara paala migawe kana itu masya Allah Gusti Allah bika ka anjeun qala maka nyarios itu Abu Yusuf goparoli robbi kana lapat goparoli robbi goparo geus ngahampura li ka abdi saha robbi pangeran abdi li ka abdi saha robbi pangeran abdi kultu maka ngucap kuring Ma'ruf al-Karhi kultu maka ngucap kuring bimada kunaon perkara kola bimada kunaon perkara nah make dihampura dosa maneh kola nyarios itu ngawalar itu Abu Yusuf kola maka ngawalar itu Abu Yusuf binushi lil muta'allimina binushi kusabab mapari nasihat kuring binushi kusabab mapari nasihat kuring lil muta'allimina ka para santri lil muta'allimina ka para santri pantabahtu maka lilir kuring pantabahtu maka lilir kuring minan naumi tina kulem Pasyahidtu maka nyaksian kuring janajatahu kana janajahna itu Abu Yusuf janajatahu kana janajahna itu Abu Yusuf tinggali di logat Nabi anu kalangkung waruya jeung diriwayatkeun an Ma'rufi al-Karhi ti Ma'ruf al-Karhi naon anu saya kosna Ma'ruf al-Karhi qala eta nyarios itu Ma'ruf al-Karhi lama mata dina samang-samang sapupus saha Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah anu jadi santrina Abu Hanifah lam yakun maka terbukti minan nasi di golongan manusia saha ahadun hiji salah saurang oge hadoro eta hadir itu ahad janajatahu ngahadiran janajatahu kana janajahna itu Abu Yusuf Yanahu karena saya kosna Abu Yusuf karena eta bukti Abu Yusuf yang dulu eta asuk itu Abu Yusuf di amri sultani dina urusan pamarentah paroa itu maka ningali kuring muka cek Ma'ruf al-Karhi paroa itu maka ningali kuring muka itu Abu Yusuf bil mana medina kulem qabla ayud pana dina sataacan yang dikubur itu Abu Yusuf pakul tuluy nyarios kuring nanya kuring cek Ma'ruf al-Karhi lahu ka itu Abu Yusuf ma kana lapad ma paala ma kana naon perkara paala migawe kana itu masalah Gusti Allah bika ka anjeun qala ngawalar itu Abu Yusuf goparo geus ngahampura li ka abdi saharobi pangeran abdi kultu maka naros di kuring bima da kunaon perkara kunaon make dihampura maneh qala maka ngawalar itu Abu Yusuf binushi kusabab nganasehati sok mapari nasehat kuring lil mutalimina ka jalmi anu ngaji nyata santri
pantabah tu tuluy lilir kuring nyaring we tina sarena teh tina ngimpina teh kuring ceuk ma'ruf al karimina naumi tina kulem pasyaitu maka nyaksian abdi janajah tahu kana janajahna itu Abu Yusuf. Jadi kieu singkat caritana sing paham kayak ditulis ieu mah salit ceritana masih kena ieu teh pasal tentang keutamaan orang yang berilmu, keutamaan ahli ilmu jeung husnul khotimahna alus tungtungna jalmi nu berilmu. Jadi aya nu namina Abu Yusuf. Abu Yusuf teh ahli ilmu ta eta anu kudu dicontoh urangna. Abu Yusuf teh ahli ilmu, tukang ngawuruk, tukang mamatahan abatasa, ahli ilmu, ngawurukan salat, ngawurukan wudu ka barudak Abu Yusuf teh. Abu Yusuf teh kapungkur ngawasna di Abu Hanifah, berarti Abu Yusuf teh muridna Abu Hanifah. Mata kidep ketika pulang ngurukeun ilmu nutos aya di pesantren di dia wurukeun apal tentang wudu wurukeun apal tentang syahadat wurukeun apal tentang salat wurukeun kasaha wurukeun anak ka adi kadulur riungkeun di bumi sawaktos mah ieu mangpaatna ieu dihampura dosana Abu Yusuf teh. Nah Abu Yusuf teh tukang ngurukan jalmi. Memang Abu Yusuf ketika hidup sok ikut campur jeung nguruskeun ke pemerintahan, sok diulem ku bupati mun ayeuna nama meureunana, sok diulem ku gubernur, sok diulem ku presiden. Nah sehingga ieu Ma'ruf al-Karhi ningali heran ningali jalma-jalma ketika Abu Yusuf maot tukang ngawuruk teh maot tapi nu sanes teh alim nyaksian kana janajahna. Alim nganterkeun alim nyaksian kana janajahna Abu Yusuf. Naon sababna? Sabab aya nu ngasud bahwa Abu Yusuf teh sok nguruskeun urusan ke pemerintahan. Maka ieu jalma teh berarti ayeuna resep ka pemerintahan sedengkeun orang-orang di sana mungkin lagi anti ke pemerintahan. Teresepkeun ka jalmi nu deukeut ka ulama nu deukeut jeung pemerintah teh. Ulama su cenah disebatna. Nya nu sok jeung pemerintah teh ulama su, ulama awon. Maka alimun nganterkeun janajah tapi kaimpenkeun ku namina Ma'ruf al-Karhi. Ma'ruf al-Karhi nuju kulem nyimpen pependak sareng Abu Yusuf anu nuju naon maot. Pas palebah Abu Yusuf teh acan dikuburkeun nya. Abu Yusufna teh acan naon dikuburkeun. Da teu aya nu nyakseni teh Ma'ruf al-Karhi teh kulem pas na kulem aya sumping ayeuna Abu Yusuf ditaros Abu Yusuf teh naon nu anu dipigawe ku Allah ka anjeun ceuk Abu Yusuf ngajawab Allah geus ngahampura kana sakabeh dosa abdi. Ceuk Abu Yusuf teh Allah geus ngahampura kana dosa we nah maneh geus dihampura dosana ngeunah atuh kitu mah maot tapi dia geus dihampura sakabeh dosana kunaon pang dihampura dosana binushi naon tadi teh lil muta'allimin sabab kuring teh ceuk Abu Yusuf baheula keur masa hirup sok ngawuruk sok nganasehatan, sok mamatahan, sok ngabejaan ka para santri, sok ngelingan karerencangan, ngelingan kasanapeun, ngemutan ka jalureun, ngemutan ka wargi, ngemutan ka dulur, mamatahan kana bener nganasehati kana jalan anu bener. Tah sok kitu ahli ilmu teh anjeunna tah. Maka ku Allah dihampura, langsung lilir eta Ma'ruf al-Karhi hudang. Oh, geus dihampura ku Allah. Nah, ku jelema make pedah naon deket jeung pemerintah alim nguburkeun langsung rumpat. Ma'ruf al-Karhi langsung lumpat ka imahna Abu Yusuf rek naon rek nguburkeun Abu Yusuf nyaksian bahwa ieu teh mayit anu sae. Abu Yusuf teh pupusna husnul khotimah, mayit anu sae, mayit anu tos dihampura kitu nyaksianana. Mayit ieu teh mayit sae, mayit ieu teh sae, mayit ieu teh tos dihampura ku Allah Subhanahu wa taala sabab nuju semasa hidupna sok ngawurukan jalmi. Paham teu? Nah gitu, itu berarti simpulna jalmi anu ahli ilmu, jalmi anu mempunyai ilmu, jalmi nu resep nganasehati meskipun karerencangan, ngawurukan karencangan kasahanapeun, kadulur kasaha wae ka tatangga, itu akan dihampura dosa. Nah untung teu? Untung. Jadi sing hidup sadaya urang sadayana ya urang sadayana sing termasuk jalmi anu ahli ilmu sapertikeun Abu Yusuf anu kaimpenkeun tos dihampura sadaya dosana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gitu. Paham teu? Oh, ayeuna baca heula logatna. Nu bade ditulis baca sok cobian. Sing paham
Dia mah nya teu paham ditulis dia. Al hikayatu saniyatu ari hikayat anu kadua. Al hikayatu saniyatu ari carita anu kadua. Fi mulazamati talabil ilmi dina tetepna nyupri ilmu. Fi mulazamati talabil ilmi dina tetepna nyupri ilmu. Walau lam yakun sok sanajan tebukti. Walam yakun sok sanajan tebukti. Mahu eta tetep sartana tolib ngadamel tolib jami anu nyupri ilmu. Mahu eta tetep sartana tolibul ilmi. Sanes tolab sanes tadi. Sanes nu eta, tapi ngadamel mahu eta tetep sartana tolib jami anu nyupri ilmu. Naon jadun bekal. Naon jadun bekal. Nah, cerita yang kedua akan menjelaskan tentang istiqomahna jalmi dina neangan ilmu, tetepna jalmi dina neangan ilmu, teu gedag kaanginan, teu kagoda ku naon-naon, terus we mencari ilmu, terus we masan tren, sok sanajan manehna teu boga bekal. Istiqomah cicing di pasantren tirakat gitunya. Kartos judulna. Jadi judulnya naon? Cerita tentang naon? Tentang tetepna istiqomahna jalmi masan tren sok sanajan teu boga bekal. Sok sanajan teu gaduh bekal tetep we berjuang ngaji tirakat meurih gitu. Lamun meurih bakal bisa murah. Lamun ayeuna daek peurih bakal boga peurah. Hari peurah teh hartosna nya ilmu jeung kamangpaatan. Lamun urang perih di pasantrenana bakal boga peurah. Hiji wahukia jeung dicaritakeun. Wahukia jeung dicaritakeun anil Imam Syafi'i ti Imam Syafi'i. Rodia muga tinggal bendu. Rodia muga tinggal bendu. Sa Allah Gusti Allah anhu ti itu Imam Syafi'i. Lama waroda dina samangsa datang itu Imam Syafi'i. Lama waroda dina samangsa datang itu Imam Syafi'i al-Madinata ka kota Madinah. Al-Madinata ka kota Madinah al-Munawwarah. Wajalasa jeung diuk Imam Syafi'i. Wajalasa jeung diuk Imam Syafi'i fi halaqatil imami Malikin. Fi halaqatil imami Malikin dina riunganana Imam Malik. Fi halaqatil imami Malikin dina riunganana Imam Malik. Imam Malik teh gaduh pasantren, gaduh riungan, gaduh majelis. Imam Syafi'i berangkat ke Madinah. Imam Malik di mana? Di Madinah. Wal imamu jeung ayeuna ari Imam Malik, wal imamu jeung ari Imam Malik wal imamu Malikun jeung ari Imam Malik yumliu eta ngadikte itu Imam Malik. Yumliu eta ngadikte itu Imam Malik al muwatta kana kitab muwatta. Al muwatta kana kitab muwatta. Kitab muwatta itu himpunan hadis-hadis. Alaman kajalma hunaka tetep mandina itu halaqah. Hunaka tetep mandina itu halaqah. Jadi Imam Malik teh keur ngawuruk dina suatu majelis, ngawuruk kitab muwatta, hadis-hadis Rasul, kitab anjeunanana. Pa'amla tuluy ngadikte itu Imam Malik. Pa'amla tuluy ngadikte itu Imam Malik alaihim ka itu man samaniyata asyara kana 18 samaniyata asyara kana 18 naonana hadisan-hadisna tuluy Imam Malik teh jika jamaah kieu ya Imam Malik teh ngadiktekeun 18 hadis sok tulis yeuh 18 siki hadis kahiji kadua katilu kaopat itu mun ayeuna mah ngaos lubabul hadis tabu salapan eta teh
nuju ngadiktekeun ngalogatan ngamanaan hadis-hadis Rasul, ucapan-ucapan cariosan Rasul sami Imam Malik kayak gitu. Wakana jeung bukti saha al Imam Syafi'i Imam Syafi'i fi akhoroyatin nasi eta tetep di pirang-pirang tungtungna manusia. Fi akhoroyatin nasi tetep di pirang-pirang tungtungna manusia. Di juru, di tukang ngajina teh Imam Syafi'i teh. Nu ngawuruk saha tadi Imam Malik. Imam Syafi'i datang ti ayeuna kan dilahirkan di Guzah, Palestina. Diageungkeunana mah di Baghdad. Angkat ke Madinah, yuswa 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ngaji ka Imam Malik di kota Madinah. Cicingna di beh tukang. Imam Syafi'i teh alit keneh. Sasesana mah tos arageung murid Imam Malik teh. Jazakallah. Tuluy waromako jeung ningali waromako jeung neuteub atuh lamun Sunda mah eta gina tulis neuteub make neuteub waromako jeung neuteub hu ka itu Imam Syafi'i saha al Imam Malik hu ka itu Imam Syafi'i saha Malik tuluy ditetep we ku Imam Malik saha itu budak leutik di tukang ngilu ngaji cek Imam Malik teh bibasorihi kusocana itu Imam Malik wahwa bari ari itu Imam Syafi'i yaktubu eta nulis itu Imam Syafi'i bi usbu'ihi ku pirang-pirang ramona Imam Syafi'i ala dohri kapaihi bi usbuhi ku pirang-pirang tungtung ramona Imam Syafi'i ala dohri kapaihi dina luhureun tongong tongong dampal pananganna Imam Syafi'i dina luhureun tongong dampal pananganna Imam Syafi'i. Jadi kieu we ya ningali ka dieu. Kieu we di tukang Imam Syafi'i teh atuh umur 7 tahun geus ngaji hadis muwatta. Sementara ngajina teh 18 hadis sakali ngaji. Nu sajen mah geus dibarno geus garede. Ieu Imam Syafi'i alit keneh di tukang we kikieuan we nulis hadisna teh ku curug dina pananganana dina tongong pananganana kieu we kikieuan. Ditingali we ku Imam Malik teh saha eta jalma nu heureuy. Jiga heureuy kitu nya Imam Syafi'i teh kikieuan we padahal nuju ngupingkeun hadis gitu kikieuan we kan jiga heureuy nya kan batur mah nulis nyaan dina palapah korma nulis nyaan dina kertas dina palapah korma batur mah sadayana ge da garadu ari Imam Syafi'i mah kan jalmi teu gaduh modal nekad masantrenna salajengna palamma taparroko maka dina samangsa pisah beres berpisah palamma taparroko maka dina samangsa pisah saha ahlul majlisi ahli santri nu aya di majlis ahli majlis da'a maka ngageroan Imam Malik hu ka itu Imam Syafi'i beres kalau luar tuh eta teh murid-murid Imam Malik teh. Nah, maka da'a ngageroan Imam Malik hu ka itu Imam Syafi'i wa sa'ala jeung naros Imam Malik hu ka itu Imam Syafi'i an baladihi tentang nagarana Imam Syafi'i wa nasabihi jeung turunanana Imam Syafi'i fa akhbaro tuluy ngabejakeun itu Imam Syafi'i hu ka itu Imam Malik
Kieu caritana ku Imam Malik geus beres we pangajian teh subhanaka geus wallahu alam. Baralik kabeh Imam Syafi'i nu cicing di tukang budak leutik tadi anu kikieuan kana tongong dampal panangan ku curug. Ka dieu cek Imam Malik teh di gerowan. Ka dieu maneh nyampeurkeun Imam Syafi'i teh ka Imam Malik teh. Maneh ti mana? Kan nanya negara, maneh ti mana asal? Abdi ti Cikalong. Itu kan lagam kan sopan. Abdi ti Cikalong. Saha turunan maneh? Abdi teh putrana ieu terus dugikeun ka ayeuna disebutkeun. Dibejakeun. Pakola tuluy nyarios, pakola tuluy nyarios saha al Imamu Malik Imam Malik. Saha al Imamu Malik Imam Malik. Ro'aituka kana lapad ro'aituka. Ro'aitu ningali kuring. Ka anjeun ro'aitu ningali kuring ka anjeun. Tab'asu barina uulinan anjeun. Tab'asu barina uulinan anjeun. Tab'asu barina uulinan anjeun biadika kuleungeun anjeun. Biadika kuleungeun anjeun ala dohri kapika kana tongong dampal kana tongong non ieu teh kana tongong dampal panangan anjeun. Ala dohri kapika kana tongong dampal panangan anjeun. Maneh geus ditadi geus ditanyaan daerahna ti mana, maneh anak saha geus ditanyaan. Naon maneh tadi kalah ulinan ngaji teh kalah ngoprek leungeun ngoprek curug. Cek Imam Malik teh naros ka Imam Syafi'i. Kumaha waleran Imam Syafi'i? Pakola maka ngawaler saha Asyafi'i Imam Syafi'i. Pakola maka ngawaler saha Asyafi'i Imam Syafi'i. La kana lapad la. Cek Imam Syafi'i teh henteu kan sok tara loba ngobrol. Kur kieu hukum. Tuh, la cenah henteu cek Imam Syafi'i teh. La henteu. Bari ngoprek irung, liang irung gitu. La henteu. Walakini jeung tatapina kuring, walakini jeung tatapina kuring ida amlaita di mana ida amlaita hadisan, ida amlaita eta di mana-mana ngadikte tuan anjeun ida amlaita eta di mana-mana ngadikte pangersa anu sopan kana Imam Malik guruna. Ida amlaita eta di mana-mana ngadikte pangersa hadisan kana hadis, hadisan kana hadis katabtu maka nulis kuring, katabtu maka nulis kuring hu kana itu hadis, hu kana itu hadis ala dohri kapi ala dohri kapi kana tongong dampal panangan kuring. Ala dohri kapi kana tongong dampal panangan kuring. Abdi teh tadi teh sanes ulin cek eta cek Imam Syafi'i teh abdi teh nuju nulis hadis ngan nulisna ku curug dina leungeun dina dampal leungeun. Da teu boga teh ya. Berarti katalah berarti cerdas Imam Syafi'i nya itu. Sapoe 18 hadis gitu. Lain setengah bet. Ketika ayeuna imritina teu tamat-tamat. Wa in sita jeung lamun karep anjeun. Wa in sita jeung lamun karep anjeun ngerasakeun anjeun aadtu maka rek ngabalikan kuring. Aadtu maka rek ngabalikan kuring alaika ka anjeun, payuneun anjeun. Sok bisi bade dites mah. Tadi teh abdi teh sanes ulin tapi nuju nalar hadis anu didiktekeun ku akang gitu. Makana hadis amlaita ngadikte pangersa, amlaita ngadikte pangersa alaina ka abdi sadaya. Pakola maka nyarios Imam Malik. Pakola maka nyarios Imam Malik. Hati kudu ngalakonan anjeun. Hati isim fiil, hati kudu ngalakonan anjeun. Cing sok ari katalar mah tadi 18 hadis nu didiktekeun. Sok ari katalar mah cek Imam Malik teh cek guruna. Sok mana hadis nu tadi teh? Paamla we. Paamla tuluy ngadiktekeun Imam Syafi'i. Paamla tuluy ngadiktekeun Imam Syafi'i alaihi
ka itu Imam Malik alaihi ka itu Imam Malik at-tamaniyata asyara kana 18 at-tamaniyata asyara kana 18 naonana hadisna. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul awal, al hadisus sani, al hadis nepikeun ka hadis nu ka-18 naon diucapkeun ulang ku Imam Syafi'i. Luar biasana Imam Syafi'i. Repeh-repeh teh ternyata nalar nuju nalar. Ngoprek panangan teh. Alati anu amla ngadikte Imam Malik. Alati anu amla ngadikte Imam Malik. Ha kana itu alati min hibdihi tina hafalanana Imam Syafi'i min hibdi tina hafalanana Imam Syafi'i. Pa'adna maka deket pa'adnahu minhu wa qarrabahu. Pa'adna maka ngadeketkeun itu Imam Malik. Pa'adna maka ngadeketkeun itu Imam Malik hu ka itu Imam Syafi'i minhu ti itu Imam Malik wa qarraba tegasna ngadeketkeun Imam Malik hu ka itu Imam Syafi'i. Langsung kadia kabali caket geus diucapkeun kadia bager kadia waqala jeung ngadawuh Imam Malik cek Imam Malik lahu waqala jeung ngadawuh Imam Malik lahu ka Imam Syafi'i ya Muhammad kan nami asli nama Imam Syafi'i teh Muhammad bin Idris bin Syafi'i Syafi'i nama di aya keneh eta teh akina teh kasebutkeun Muhammad bin Idris As-Syafi'i nami saha Imam Syafi'i nami aslina saha awas pertanyaan ditulis nanti teu bisa Muhammad bin Idris nami aslina Imam Syafi'i saha Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Ya Muhammad, hai Muhammad bin Idris. Cek Imam Malik teh. Tos deket bager. Hai Muhammad bin Idris As-Syafi'i, ittaqi kudu takwa anjeunnya. Allah ka Gusti Allah taala barina mahlur Allah. Bager sing takwa, sing rajin ibadahna ka hade. Fa innahu karena saya kosna kalakuan sareng tingkah. Saya kunu eta tereh bakal jadi saya kunu eta tereh bakal bukti laka eta tetepikeun anjeun naon sya'nun darajat anu luhur yeuh maneh kudu takwanya lamun pinter ku Imam Malik di urang Imam Syafi'i kan pinter tadi teh sabaraha 18 hadis langsung katalar langsung diperingati bager hidup kadenya takwa ulah tinggalin salat kade sing takwa sing rajin sing beuki rajin sabab maneh teh bakal memperoleh derajat anu tinggi anjeun teh bakal jadi ulama besar buktina dugi ka ayeuna jadi ulama besar Imam Syafi'i itu sampaikeun ka ngarang kitab Al-Pencetus pencipta ilmu usul fikih itu adalah Imam Syafi'i dengan kitab Ar-Risalah. Nah tuh padahal nuju alif keneh disebutkan ku guruna maneh mah bakal jadi ulama gede maneh mah bakal memperoleh derajat yang tinggi maka maneh kudu takwanya kade kudu takwa ka Allah kudu sieun ku Allah kudu sing rajin ibadah sing rajin salatna apada geus mere paedah dalika kana ieu hikayat atsaniyah kana cerita nu dieu Imam Syafi'i saha sayyiduna al-imam dunungan kita al-imam tegas nama nu jadi imam Ahmad bin Hasan al-Attas sayyid turunan Rasul Habib Ahmad bin Hasan al-Attas radhiya moga tinggal bendu. Tanu dibaca ku istri itu Rotibul Attos. Rodia moga tinggal bendu sa'allahu Gusti Allah anhu ti itu Ahmad. Fi majmu'i kalamihi dina kumpulan dauhanana itu Ahmad bin Hasan al-Attos.
Di majmu'i kalami dina kumpulan dauhanana itu Ahmad bin Hasan Al-Attas. Menangnya nak tina kitab Tadhkirun Nas. Nah, jadi simpulna kumaha? Cerita kedua itu tentang Imam Syafi'i. Naon pelajaran nu bisa diambil ku urang? Imam Syafi'i itu dilahirkan kupingkeun. Imam Syafi'i itu dilahirkan di tanah Gujah. Tanah Gujah itu berada di Palestina, dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa, tidak berharta, tidak mempunyai harta banyak, teu boga duit keluarga teh. Berangkat ayeuna masantren ka Madinah, ka pasantrenna Imam Malik. Ka pasantren sa Imam Malik, bari modal nekat, teu boga duitna naon. Meureun di jalan aya pulunganeun mulungan naon jual meureunna kitu. Bari sadamel-damel. Modal nekat karena hayang ngaji. Umur 7 tahun katalar Quran Imam Syafi'i. Padahal bukan turunan ulama, bukan budak ajengan. Imam Syafi'i teh sanes jalma beunghar, sanes turunan jalma beunghar, tapi boga tekad kuat untuk mencari ilmu. Berangkatlah ke Madinah. Umur ayeuna 9 tahun ngaji ka Imam Malik. Nah, Imam Malik ngadiktekeun ribuan jalmi santrina di tukang Imam Syafi'i alit teh. Da umur 8 tahun Imam Syafi'i teh. Nu sejen mah geus garede atuh. Nu ti mana-mana ti berbagai daerah. Imam Malik itu ahli hadis. Ngaos kitab Muwatta setiap hari 18 hadis didiktekeun, ditalan, dijelaskeun. Itu setiap hari. Tos bere nah Imam Syafi'i nu di tukang teh budak alit nu di tukang umur 8 tahun kikieuan we nuju Imam Malik ngawuruk 18 hadis teh kikieuan we Imam Malik teh. Kikieuan we terus tah kucurukna teh kana pananganana. Ari pek teh eta teh keur naon nulis keur ngapalkeun ditalar. Ieu mah keur ngabayangkeun hurufna hungkul. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Keur ngabayang-bayangkeun supaya lebet kana otak gitu maksudna teh. Nya, ari disangka ku Imam Malik ku guruna teh da teterangeun sugan teh keur ulin. Matak pas ayeuna santri-santri Imam Malik arwi beres ngaosna si Imam Syafi'i disauran. Kadieu maneh kadieu itu nu di juru kadieu. Datang we ka hareup nyampeurkeun. Naon maneh kalah ulin batur manulis ngaji? Henteu cenah kitu gondeg grepeh we biasa mimiti nama. Duh henteu cenah kitu. Henteu teu ulin. Maneh ti mana? Abdi disebutkeun ku Imam Syafi'i abdi tidak di Gaza Palestina. Agung di Baghdad, abdi kadieu bade ngaos inung abdi ieu tos disebatkeun. Saterasna ditaros ku Imam Syafi'i ku Imam Malik ditaros. Naon tadi make ulinan sanes amang tapi tadi teh abdi teh nuju nalar hadis anu didiktekeun ku pangersa 18 hadis teh nya cek guruna teh cek Imam Malik teh. Cing sok sebutkeun naon 18 hadis anu tadi didiktekeun teh dibacakeun ku Imam Syafi'i diucapkeun 18 hadis jeung riwayat jeung ayeuna jeung sanad-sanadna 18 hadis eta teh katalar langsung ke Imam Syafi'i langsung olohok buruna teh Imam Malik teh langsung olohok langsung dideuketan kadieu Ahmad naon teh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kade maneh kudu bertakwa ka Allah nya sing rajin salat sing rajin ibadah sing rajin tadarusna, sing rajin ngaosna, sing rajin ngapalkeunna kade sabab maneh teh engke bakal jadi jalma anu ayeuna luhur darajatna, bakal jadi ulama nu gede, bakal gede manfaatna jang umat, gede manfaatna jang kulawarga, gede manfaatna jang bangsa, gede manfaatna jang agama kitu di papatahan. Nah, itulah cerita Imam Syafi'i. Hartos. Jadi bisa diambil pelajaran senaon ayeuna sesulit apapun kehidupan yang digariskan oleh Allah kepada kita harus sabar ya, harus sabar ayeuna melaluinya, harus sabar dan harus tetap istiqomah dalam mencari ilmu. Oh ya masa utak saeutik kalah ayeuna putus dalam mencari ilmu. Kalah ayeuna henteu neangan ilmu, kalah teu parat masantrena. Jangan sampai kitu. Tingali Imam Syafi'i mah teu boga bakal acan da atuh mamahna teu gaduh damelna naon. Bapakna mah tos pupus. Jadi yatimnya anak yatim.
Itu Imam Syafi'i teu gaduh naon tapi istiqomah ngaji. Nah, maka jadi ulama besar. Tah hidup sadayana mudah-mudahan sing jiga Imam Syafi'i. Cerita kedua Imam Syafi'i dilanjut besok tak aya nomor kedua. Nah, sok ditinggalian heula kitabna. Boleh dibaca kitabna supaya paham hidup karena cerita kisah ulama. Supaya hati leuwih makrifat ka Allah, leuwih kuat ka Allah. Sok dibaca. Bari ditulis sok.